yang paling sering minum susu kadaluarsa? Hang, bener teh maneh minum susu kadaluarsa? Cuk saha, Pak? Aya tah huntu maneh caroplok. Eta mah rumor, Pak. Rumor kumaha? Nyaan, Pak. Da Kan katingali, Hang katingali. Coba tingali. Huntu seri. Seri. Caroplok kan? nya, Pak. Caroplok moroh polan kan? Terus Eta teh moroh polan teh kulantaran kena bakteri. 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 Aya bakteri ganas anu bisa nyoplokeun huntu. Karek ditemukan di lab anyar. Lab anyar? Heeh. Oh, engke sakedeung diumumkeun ku Menteri Kesehatan. Oh. Pengumuman ada bakteri yang bisa merontokkan gigi. Oh. Eta teh. Heeh. Nah, ada. Ta bakteri eta teh gara-gara maneh ngenyot susu nini. Wah. Dah. Teu aja, Pak. Cicing. Kepala di lingkungan hidup tong seri cicing. Sama-sama janda dan duda. Asik. Cicing siapa? Gelis kepala lingkungan hidup mah. Oh siap. Mal bedakeun ka maneh. Wah, Pak. Maneh mah khusus spesialis. Spesialis kumaha? Maneh mah nyandungna ka seniman biasana. Teu, Pak. Ya kan, maneh teh gara-gara eta. Teu aja, Pak. Yo. Urang nyaho. Naon, Pak? Iya. Maneh kan harita teh pernah dibawa ke rumah sakit. Mohon. Make ambulan. Beres. Ya kan? Ya. Kulantaran maneh teh geus ngenyot susu nini. Bener teh? Tapi dah teu aja, Pak. Cicing bener teh? Nyanya lah. Terus kan maneh teh utah-utahan. Heeh. Terus didiagnosa. Nya, Teu kapangi Teu make kapangi. dokter umum mah. Nya. Dibawa maneh ka ruang PPIP rumah sakit besar. Heeh. Langsung dikitukeun. Rebek Langsung maneh dicokot ta air liurna. Ya. Heeh. Dibawa ke rumah sakit. Ya, Pak. Ke lab. Kaleb, Di Pak. lab teh aya katingali aya makhluk ngaranna teh bakteri ontohod. Antohon. Heeh. Bakteri ontohod langsung dokter tapi kagogodeg. Ini gimana? Ini bakteri baru katanya. Bakteri baru. Oh, nya, Pak. Bakteri baru. Ini bakteri baru hanya ada di susu. Oh, susu. Adinu susu. Udah Susu basi. susu. Kadaluarsa. Kadaluarsa. Ngan anu lieur eta dokter ini kan bakteri ini ada di susu kadaluarsa di nini nu umur 75. Eta dokter lieureun Hang, eta bakteri tinu susu nini kumaha carana pindah ka nu sungut maneh. Ye, Pak, da eta mah cacing abi teu kahaja. Pan harita teh pan aya ieu teh Pak kukurilingan. Oh, nya. Kan komitmen pamarentah dinu 3 tahun kaharep teu meunang aya rumah tidak layak huni. Ya. Kudu aya sepitengan, kudu aya toiletan, Beres. kudu aya jandelaan. Beres. Bahkan kebijakan kaharep mah penderita TBC, penderita lepra, penderita kusta, maka prioritas utama selain pengobatan adalah memperbaiki rumah tinggalnya agar dia sehat pada lingkungannya. Oh, ya. Mana ge lepra? Teu, Pak. Sok kabila-bila teuing amit-amit. Geningan eta cingir eta jempol maneh panjang saware sia ku lepra. Henteu, Pak. Henteu ah. Geningan eta maneh jempol sok sia. Sia maneh teu bararek leungeunna ge sok sih guys kanu lepra. Henteu, Pak. Tuh tingali. Lihat dong. Waduh. Aku mah biasa-biasa aja. Jempol? Hah? Jempol? Aya petot saya. Oh, nanti tajong eta mah beda deui ah. Lain lepra. Lain, Pak, petot ceutik. Belah ning ieu teh. Tapi petot ge payu maneh mah. Payu alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Nya. Sia mah dinu peuting, dinu geulis meuting, dinu denok nonok, dinu lenyang anjang.
Ah nya kitu teh atuh Pak. Katara ripu meureunnan. Katipu kupaha sia? Oh nya da atuh da dipikir-pikir mah beungeut sakieu-kieuna tapi eta hebat. Ai maneh ya, ai maneh sok nyekar ka mana kagesan ulun atawa jarah ka Kanjeng Prabu? Sekar. Kanyak apa nih ya, lamun hayang payu pan cenah ka ditu, kagesan ulun. Henteu Pak. Henteu. Abdi mah. Ka mana sih nyekarna? Ah nyekar mah. Nyekar Pak. Ya kainung heula tuh Pak. Ka indung anu ngandung. Kainung. Tah ari maneh indung maneh baheula ngimpi naon boga budak siga maneh. Eta oge lieureun Pak. Da uing mah bingung rek nyarek oge. Udah jadi uing keur eueuh awewena nu datang ka ieu mah. Nek naon? Teuing mentau. Ade. Tapi memang wajahmu itu wajah penipu. Iya Pak. Setiap ketemu wanita kau rayu, kau kawini, kau tiduri, kau hamili. Setelah itu kau pergi. Ya da eta mah teu kitu teuing Pak. Nya meureunnan manehna we kaburu inget, kaburu eling. Setelah itu hamil lagi. Ya itu Kau pergi lagi. naon pada hiji Pak. Hamil lagi, pergi lagi. Ya. Dua. Hamil lagi, pergi lagi. Iya dua Pak. Hamil lagi, pergi Tilu, lagi. Opat Pak. Hamil lagi, pergi lagi. 5. Jadi sia teh kawin sabaraha kali? Genep Pak. Meni hamur kanyut hirup. Ente anger kene nu ieu kanyut mah. Justru payu kanyut. Tapi mana di Bogor mah korban Teu alhamdulillah. Pak, karunya ulah kaburu nyahoan si ohang bajingan. Tapi kamu harus introspeksi Dor juga ya. Iya. Namanya playboy nya. Misalnya kepala ULP Jawa Barat pantes playboy. Mohon. Asep buka duit. Heeh. Siap. Oh, pantes. Nya. Pak Sekda mau jadi playboy, teu pantes sieun pemajikan. Iya pimpinan komisi ya DPRD provinsi. Kasep ya berpengaruh. Wajar Pak. namanya playboy model kieu. Wajar. Jadi wajar lamun boga. Iya ai playboy mah ya boga wanda. Boga harta. Boga kawasa eta playboy. Aing mah anak maneh, maneh pasti diseungsirikeun. Naonna? Budak maneh misalnya di kelas, bapak kamu playboy ya. Coba lihat fotonya. Abang teh susuriannya maunya playboy kieu. Salah. Tidak dong. Mereka itu akur bikin grup WA. Bukan, yang saya maksud adalah ketika anak kamu di kelas atau di kampus, bapak kamu playboy, lihat fotonya. Kan dibayangkan ku babaturan teh jangkung kasep. Baring celek teh maunya playboy kieu siga bemo katabrak bus. Teuing tah lamun kitu mah. Coba kamu teh sadar diri dong. Sadar diri teh maksudnya gimana Diri Pak? kamu itu siapa? Ya. Wajah kamu itu bagaimana? Ya. Sesuaikan dong, karakter itu harusnya dengan wajah. Ini karakter begini playboy. Tidak masuk. Hah? Naon salahna awewe nu datang? Bener teh? Cih. Nu introspeksi mah nu boga wanda, nu hade rupa, boga kakawasaan, boga jabatan, berehan, eta nu kitu. Aisyah kudu introspeksi naon aing? Hah? Nya kudu introspeksi. Naon aing kakawasaan mah jangan merek. Jangan nyejahterakeun. Terus? Aya merek pribadi, aya kebijakan. Merek pribadi kaluarkeun jangan pribadi, jangan individu. Tinu individu eta cokot kebijakan, ameh nu kaberena sarerea make kebijakan. Tapi kebijakan lahir tinu objek. Objek naon? Objek nu kadeuleu kareunge jeung katempo ku urang. Ku urang. Heeh. Naon atuh nah bet curhat. Nya curhat menceritakan pembangunan, arah kebijakan, tantangan. Rakyat KB diajak nyarita. Nyarita naon nya?
Nanya curhat make singkatan teh kahan. Ai si singkatan naon aing macan pernah curhat. Eta KDM. Asa KDM curhat naon ai sia? Apaan KDM teh pan curhatan. Curhatan eta mah menyeluruh ya. Asa curhatan naon ai sia? Eta KDM teh pan singkatan. Singkatan naon sia? Kang Duda Merana. Eta mah memeh pilgub. Oh, benernya udah. Aing geus jadi gubernur sia teh KDM-na Kang Duda Merajalela sia teh. Oh, Bang teu pusingan ku aing jelema ayeuna. Lieureun. Kabeh jelema di Jakarta ngapoe nyarekan aing we. Ya gubernur Jawa Barat tapi dicarekanna ku urang Jakarta. Heueuh naon urusan ananya. Eta teh hayangeun dipimpin ku aing sih kenapa. Eta teh. Ya. Jadi berbahagialah orang yang selalu dibicarakan. Ya. Berarti dia tanda perhatian. Asik. Tinggal merubah saja dari benci jadi cinta. Asik. Bener. Aing. Ya, hebat lah. Siapa hebat. Makanya. Sok. Ya. Awewe. Kadang-kadang anu pangbogohna nu mana? Anu asalna pangewakna. Ayo nya. Masuk. Tapi ka Ciciduh. Teu hayang aing kasih. Hayang teh ngasih eta. Goreng patut, puntuna caroplok, suku petot. Jaba jebrag. Kanjutna laer. Teu hayang teuing aing kasih ohang. Tapi ka kitu pan awewe teh. Lebih ka di korehan teh. Panonna kences. Yeay. Ceuli rebing. Ka awewe kudu sok make jajampean. Ih, aing mah henteu urang mah. Teu make jajampean. Ade. Teu kudu. Awas sok dipake oge. Tidak dong. Aku mah tidak. Awas. Waduh. Mana sok nyamke nyom wae? Teu kudu, Pak. Wah, teu zaman sir aing sir rasa sir setan datang. Jambe bun, kumaha jambe bun? Naonna? Ieu teh di Bogor urang teh nyaritakeun teh. Sok. Sok. Ari buhun teh berarti lain ketinggalan, tapi kemajuan. Cuman urang teu bisa napakuranana. Bangsa urang geus bisa nyeun candi, geus itu ieu nyeun gamelan. Tiba heula tingali ornamen eta tadi mahkota tari. Hebat. Artinya zaman harita geus aya ilmu logam, geus aya ahli logam. Ayeuna budak SMA jurusan logam ge cantang teu bisa nyeun kitu. Bener oge nya. Nyeun keris meni alus. Bener. Nya. Dahareun mending ngeunah baheula lotek. Pantes. Mantesnya. Coba dahareun ayeuna. Menang ibu-ibu ayeuna naon sih dahareun ayeuna? Oh, wah Pak, eta kita teh meuli ya. Hamburger nya. Lain, nu menang ibu-ibu hasil karya ibu-ibu Jawa Barat. Ayeuna mah seblak we. Man baheula menyendahareun teh karedok, cobek, meni parantos ngeunah. Tapi ka ayeuna makanan itu tetap abadi. Bener. Ya, seperti wajah. Bener. Seperti wajah ohang abadi. Abadi, Pak. Tapi ka sebeleun teh baheula. Tapi memuat. Sok sia teh. Ya, Pak. Buktikeun sia. Sok jampe kumaha wae tah? Jampe pelet. Baheula jampe pelet kumaha wae? Sok. Sok jampe pelet. Nu jauh teu burung cunuk, nu anggang teu burung datang. Rep deket ka dieu naha teh kula cicing, naha teh kula datang kurunyung teh. Aya jampe kitu. Sok cobaan. Nu jauh teu burung cundung nu anggeung teu burung datang ti kalerana ti kidulna ti wetana ti kulona. Aduh, eta halus dah. Cek pawali teh kunon teh kamari pas hari jadi cenah. Oke, manggil Oha. Ati kula ati sira ati kula deket mangka
deket deket mangka deket deket mangka deket datang gera datang datang gera datang gera datang anjeun nu aya dina hate kula jeung pikir kula datang ka dieu atur nu Emang dipikir-pikir penyanyi aing mah edan. naon Di deketan mah ku aing embung. Nah kasihan nyamperkeun. pake gara capek deui Aduh. Ini gue masep sia. ya Allah ya Allah Kade sia teu ngilu mang meulikeun skincare. nah oh iya sikir kira ya Kade pawali amak ya. nya tong ieu tong Aduh. Kade sia teh gadona menang ti aing duit ngoperasina. iya teh asar Kade pipi menang ti urang tah duit ti urang tah. oh iya teh Buuk menang krimbat ti urang duitna kabeh ge. nya Irung tah dokter Tompi ti urang duitna. dokter Tom An luhur teuing. Ai sia ohang. aku teh mah kamu aing dor Aisyah turunan satu gelis. Neng. Bias ngarawasan. Ngarawasan soan tenang nengnya. Aduh. Hang, ningali di tukang kanaya mah. Ningali cangkeng jeung imbit teh menipan. Waduh ya Allah, ya angkeng papanting teh nu kieu. Ya. Aduh ya, alah sakacing cakwe aing mah. Ieu hebat teh euy nya. Tapi teu meunang mijah teh kating cak eta tomat aing mah. Lebar. Lebar. Dahareun. Dahareun. Alusnya disusuan ku urang ngadon duet jeung nu geulis. Naon sih teh? Seta. Hang majikan sia bukna digumakeun. Gering panas kumaha teh? Ulang tahun Pak, niup lilin. Ari niup lilin ieu karungkup kaduruk buuk. Untung awak teu kaduruk. Nice. Aistin wae. Aya jelema nu model kieu. Asal nempo kanaya terus nempo eta Gusti. Langsung Pak. Langsung naon? Istighfar. Dek teh nyari hate kumaha atuh Bapak? Ya segedap-segedap. Ini makhluk apa? Kalau disebut makhluk ini makhluk yang sangat istimewa sekali Bapak. Apakah ini kategorinya wanita, laki-laki atau setengah laki-laki setengah wanita? Kalau saya gimana DP Bapak? Kadang bisa perempuan, kadang bisa laki-laki. Bisa digunakan untuk apapun, untuk jadi tumbal pun bisa. Coba kalau Anda wanita di mana lubangnya? Oh gampang Bapak. Kalau saya lihat lubang, tinggal ditangkurapkan atau ditangkarakan, diperlukan bedak atau tarigu, pus. Eta yang cocok didinya. Pak. Apaan saya teh baheula ge ku aing dijeburkeun kana balong. Terus? Dibulikiran man ku aing teh dijeburkeun kana balong. Geus kitu? Eta bulak bak. Unik kan? Milarian lubang we kuat kaki. Lain unik. Saya teh
Astagfirullah. Kudu aya perjuangan naon ge. Perjuangan ngan aing teh lebih loba sangsara ningali sia teh. Tapi tanyakan ke orang Bogor tadi kieu. Wow, ternyata nganjang aya teh Luna Maya oge cenah. Kuat kae teh Luna cenah kitu ka abi teh. Nah aku naon ang? Sia teh ulah nu ngomongkeun nu lain alamna ari sia. Beda saalit Bapak. Ya beda tuh itu mah alam manusia jeung alam kamanusaan. Ari abdi Mane masa satuan lain jurig lain. justru eta bingung abi ge. Ieu teh antara kuntilanak atau bagong Saya leuweung. nu mikirannya mane Mikiran kunaon, Pak? Mane boga salaki. Ih aya abi mah Pak. Salaki mane gacengna kumaha? Oh digelang atuh Pak. Sama abong di jalanan. Ini awo amparan sia teh. Apan kieu? Urang teh salaki urang teh. Lamun teh dikitukeun mah, wah, geus moal hayang ningali urang teh. Dan mun tiap malam Jumat beungeut api teh ditutupan, Pak. Cep. Ngabayangkeun teh Luna Maya. Pernah eta mah leutik, Pak, leutik. Guguru main teh ka gunung. Cek gunung teh ieu bakal gede bobogaan maneh. Ngantong aya suara cak-cak. Pas malam Jumat ibu ningali abi teh, wow. Langsung meletohi deui. Sia aja make cek-cekan atuh beleguk. Urang takjub ang. Bangga. Udah ngadenge suara siga suara Kela, cak-cak. Bu Ai tong seri Bu Ai. Sareng jeung abdi tong seri ngare nu kitu. Maka tingku takjub. Gitu urang teh. Aing mah geuleuh aing mah. Jadi salaki maneh teh guguru. Guguru bakal tingku yang gede, Pak. Taruh ka guru nu di gunung. Nya. Misalnya di dia gunung gede. Nya ka gunung gede. Yen bisa ngagedean. Ngagedean. Lamun bareng jeung maneh. Nya, tapi hiji syaratna. Ulah ngadenge suara cak-cak. Nya. Salaki maneh teh geus datang ka imah. Nya. Gede. Gede, abi takjub. Cek 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 cek. Ngelapes, Pak. Balik deui sagede kitu. Udah sia teh make cek-cekan siga suara cak-cak. Beleguk. Cek orang teh wow, amazing. Kieu. Ayo sia ya. Sia teh. Onton. Aing hayang nanya Aisyah hareupna belah mana? Bapak payun pali dia. Pengker pali dia. Ibu minta percaya. Yuk geura ibu ka dieu bos ngalikeun. Urang bandingkeun jeung abi urang nongeng sayang saha. Beleguk. Kita siga bagong mogok. Tapi mana boga salaki boga? Boga, Pak. Sabaraha kali kawin? 1, 2, 3, 4 aya kana 7 kali, Pak. Aisyah lu loba teuing. Abi mah jelemana, Pak. Ieu salaki teu ngeunaheun, mere duit jarang tinggalkeun. Kadua kali tinggalkeun abi mah jelema gancang move on. Untuk apa melihat ke depan, tapi lihat ke belakang, lihatlah ke depan. Ohang, culik aku, Ohang. Aing ngadenge beja maneh cenah keur parawana diperkosa. Pak, trauma ngadenge perkosa teh. Trauma kumaha ri sia? Hampir digebugahan ku saklembur, Pak. Asa nu merkosana tewa ku polisi itu teh. Lain. Pelanggaran hak-hak wanita, tindakan bejat itu teh. Laras tapi Trauma teh maneh diperkosa. henteu pan leungit salakina lalakina, Pak. Naon leungit? Leungit kasedot ku abi bep budak kitu. Eta di teangan make toa make Kan kieu aya ya nu sajen mah mun diperkosa teh trauma. Trauma. Diperlukeun psikolog. Leres. Memperbaiki kejiwaan supaya manehna kembali pulih. Iya. Ai maneh diperkosa kumaha trauma apa bahagia? Trauma kumaha? Eta pernah ceurik teh kumaha? Trauma diperkosa ku opatan. Kahayang abi cik atuh 8. Kagok wareg abi mah. Sia mah boki we beleguk. Dek teu beuki kumaha urang mah ka dieu aya nu parayun kaset. Pak diwakafkeun ka dieu sugan aya nu hayang ka abi. Sok aya di Bogor urang rek ngawakafkeun diri ya urang mah. Oh, gara-gara teu payu sia teh meureun kitu teh. Amit-amit amit. Cek saha teu payu. Aing mah teu aya. Bapak bade diwakafkeun ku abi. Bilih tos lami. Aing jelema nomor kosa sih sama jelema edan. Amit-amit aing Ya mah. minimalna teu capek Gusti, lah gitu. Ye, Jawa Barat makan turunan teh aralus atuh. Ya, atuh. Turunan Sri Baduga mah gareulis atuh karasep. Muhun. Ya jangkung teh henteu pendek henteu tapi kulitna aralus, beungeutna aralus, mancung henteu. Minimal juga Bukna sana ikan aya henteu. tuh. Da parantos turunan Sri Baduga mah. Abi oge pantes, Pak. Citra resmi aralus turunan. Benar. Ari sia turunan ti mana? Justru eta bege bingung pada tadi aku ku kolot oge, Pak.
Tong wak aku kolot ku budak we. Ya aku kan ibu maneh nggak mau. Mana boga budak? Boga Pak. Inung maneh anak maneh teu gengsi ngaku maneh. Justru eta nepi ayeuna umur 20 leuwih teu ngaku inung ka abi Pak. Erahan Pak Kikian teh. Ya Allah. Ajarkeun teh, cenah aya inung model kitu. Geulis budak abi mah. Halus. Tah. Da geulis budak hiji tina opat bapak lah urang mah. Pan bayi tabung. Nabung ti A, ti B, ti C. Lain meleguk teu meunang teh. Nah teu meunang eta mah Oh, urang ngadenge. Oh, maneh teh boga program bayi tabung. Bayi tabung, Jadi Pak. bayi tabung hiji nu nabung si Ohang. Si Ohang, kadua bapak bari ngersakeun bapak. Ya ieu nu kadua meh rada bodas budak urang. Si teh, pamira-mira teuing. Urang mah katinggal jalmi Sunda orang Sunda berehannya nya? Heeh. Bere. Berehan kumaha ari sia? Aisyah, nu kitu mah ulah dubar aber beleguk. Si teh. Somea HDKC mah. Lain maknya si teh. Ya keke. Mun lalaki hamur kanyut made sia. Kasaha wae pan kawe teh. Iya. Ari awe hamur naon? Hambur coet. Sebel aing mah. Mani. Hambur coet ih. Mani kitu kamu mah. Aisyah reuneuh. Reuneuh Pak. Bisi bapak dek ngereuneuhan abi bisi. Mana aduh, tau dipancing gradu aing mah sieu mah. Bisi bapak teu percaya. Aduh, lain kitu. Aisyah aing kebayang si eta reuneuh beuteungna geus kieu. Mun reuneuh sakumaha beuteungna? Pak teu katingali da abi mah make gaya jeblag panto. Kumaha teh? Jodoh kreyon. Kumaha teh gayana teh? Nya ngejeblageun diri weh. Oh, ini jadi era. Aduh. Nih. Jadi inget ke mantan. Jadi inget ka mantan. Mantan sia mah geuleuheun. Meni kitu Ohang ah. Ya, tapi Pak bener Pak bahwa lama jadi penyanyi Pak sih teh Pak. Penyanyi naon? Penyanyi Pak. Penyanyi naon? Penyanyi ubruk. Obrok dengan obrok Pak. Da urang mah jadi penyanyi anu sok kasurupan, pemain acara kasurupan urang geus kasurupan. Kayak kan ai seniman teh sok aya aliran-aliran. Sia kan asalna latar belakangna kan karawitan. Ya Pak. Karawitan. Aisyah latar belakang naon? Teater Pak. Asli teater Pak. Aisyah bagian naon di teaterna? Nyepengan setrum Pak. Kieu, we nepi ti sakola SMA nepi kuliah mah tak badag abi mah. Mane mah da bingung peran. Justru. Ayeuna lamun dinu teater, peran diperkosa, da moal daekeun perkosana. Mau daekeun Pak kaburu pingsan. Tapi ya mah asli Pak jujur deh curhat. Ti zaman bareto keleutik keur imtihan Pak. Abi hayang ngilu tagonia nu kitu cek. Ka bagian ngan kecerek we. Cek. Tadi palire abi mah hayang tagonian kitu teh. Manya Siga awak meureunannya. Nya awak meureun sia mah kitu we. Ih, ieu mata ge ya Allah. Aing tapi uyuhan sih boga salaki. Atuh nya eta ge. Ai salaki na ngawin sieun naon ditempo naon ya. Duit na tuh Pak. Aya duit. Ya awewe nempo lalaki duitna wajar mah nya laki nempo awe duit. Ningali, oh iya si Popon keur jeung bapak aing we langsung dikawin abi teh kitu. Oh jadi anyar nu ieu teh. Anyar ang. Oh. Saperiode urang masa tahu. Amit aing. Ih. Pilih pada Salaki kasakan. mana geura datang deh, sekedeng datang deh. Mantanna. Salaki datang. Jadi inget ka mantan sok hayang maehan nu kitu teh geunya. Sia mah ka mana wae. Diomongkeun ngomong teh. Aduh. Payu sih euy ayeuna ya. Oh, awas tuh. Depan lo. Harwayu herpen. Aisyah naon? Aisyah naon harwayu harpen Aisyah Lupa teh. naon. Ngomong naon sia teh. Good morning and smoking UNB. Aisyah naon wayake good morning. Kira-kira naon sih? Penting itu lain isuk sia teh. Ah, siapa ditusuk? Lain ditusuk. Isuk. 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 Bang, itu mantan. Mana? Mantan keberapa? Nah gitu, nabet gitu.
Nggak, mana mah ngomong Sunda, si eta sih ngomong Depok. Nah, begitu. Naon apa? Naon apa? Ya apa? Sia naon apa sih teh? Ayo naon, ayo. Ayo. Nah, begitu ger gitu. Kurang cantik aku, kurang gelis. Gelis. Tinggal liang. Tah. Sia ngomong naon? Datang tadi kabar aja baju naon. Tuh tadi teh naon ngomong naon. Tuh gue bilang naon. Ya naon ngomong naon, cing jelas. Tah, naon, cing gelas. Ya. Naon? Naon, Ngomong naon? naon ngomong naon. Didinya tadi kunan bibiri gidigan. Brigidik. Apaan sih brigidik? Heeh tadi maneh. Ah. Gitu teh naon? Itu. Heeh. Mantan lain si eta Mantan teh. lain. Mukanya mana sih? Muka. Yang ini mukanya. Bapak, mukanya mana Bapak? Ya kamu biasa pakai sebelah mana? Di samping Pak. Biasa pakai. Samping. Di samping? Iya. Ya ampun. Beketek baik. Waduh. Payu ya si eta unggal minggu aya order ti aing. Ayah dari Bapak. Naon sih naon? Naon. Pamajikanana nuturkeun. Heeh. Nungguan. Iya. Eta meureun honor bising dibikeun ka batur. Bapak ngomongin saya ya? Teuing, Barusan- hang apa? Hang. Hei. Sudah kau. Ngomong Bapak Bapak. naon? Bapak naon? Bapak. Ya maneh kan menang honor unggal minggu. Lamun aya acara pamajikan maneh sok ngilu. Da nyaho honor meureun bising dibikeun ka batur. Ngilu. Apa? Ngilu. Kanyut Pak. Naon sih? Tadi Milu teh kanyutnya. Kok girang ya? Ya udah ngomong sama warga sini kasih tahu. Warga. Sebagai Hansip, Sebagai coba Hansip, Linmas. warga harus melakukan apa agar kotanya bersih, daerah RT RW-nya pada bersih tertata sehingga kota Bogor menjadi kota impian dan kota pujaan. Ya. Sok, kamu pidato yang benar sebagai Hansip. Iya. Kasih arah dan kebijakan yang jelas Iya Pak. sebagai Linmas. Iya Pak. Ya, Saya akan- Linmas itu melindungi masyarakat. Betul nggak, Hang? Betul. Tuh, Oke. sok. Nah. Sok. Iya sok. Keun bae da bapak mah keur ieu ge. Ladies and gentlemen, everybody I like to talk about. Gaya. Saya ngomong naon. Gaya. Ngomong naon sih? Sampaikanlah bahasa sesuai dengan kemampuan pikiran warga yang mendengarkan kamu berucap. Lain wak. Ngomong yang bener biar warga ngerti apa yang diomongin gitu. Eta. Maneh. Aing mah teh ngomong naon sia nu ngomong teh. Masa giliran gua nggak boleh ngomong? Sok buru. Sok buru, ayo. Tah sok buru. Iya, dulu apa? Dulu ngomong lu bagaimana ngomong? Kalau ngomong lagi. Kalau ngomong lagi. Bila ngomong aja kalau ngomong lu. Kan gua bisa ngomong Cing jadinya. jelas, ngomong lah cing jelas. Selamat malam. Bapak-bapak, ibu-ibu. Aisyah rek ka mana? Bang. Iya, Pak. Abang ini tuh dititipin sama wali kota Depok. Biar Iya. ikut keliling. Iya, betul. Yang benar. Yang bener, Hang. Yang bener, Hang. Bener sok coba. Ya udah sok. Yang serius kalau pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam. Kata siapa pagi? Iya, Bapak. Iya, selamat malam. Malam. Siapa kata pagi? Sayang anak. Sayang anak kurang atuh kempesin. Pidato. Malam ini
saya sangat bahagia. Karena saya datang ke wilayah Bogor sangatlah menemui bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara. Jadi yang mana malam ini kita dihibur bersama saya dan kawan-kawan. Oh ya, maaf. Malam ini juga kita bakal senang malam ini. Jadi sebelum itu nanti saya akan hibur dengan Bapak Hohahang dan Ibu Sempluk. Ibu saha? Sempluk. Naon sempluk? Namanya Sempluk. Popon. Popon. Iya, pokoknya malam ini asik buat Borgor. Iya. Pokoknya malam ini kita gembira. Gembira selalu. Di mana kita akan mengabarkan Bogor yang bersih. Yang sangat... Lu ngapain sih? Lu sih ngapain sih? Lu ngikutin mic gua. Udah kayak ngobor lindung. Udah yang ya. jelas, yang jelas. Terima kasih buat warga Borgor. Bogor. Ya, saya sebagai nasaib. Hansip. Hansip. Mengucapkan terima kasih buat warga Bogor. Ya. Alhamdulillah semoga sehat, panjang umur, Amin. murah rezeki, Amin. dan barokah. Amin. Amin. Terima kasih. Dengan ini saya membawakan sebuah lagu. Apa sih? Siapa yang ngaku? Lagunya Oh ceritanya jadi MC. Iya. Oh udah sob. Hadirin, Jadi mari kita teprok tangan. Gini dong, coba lihat. Ini contoh nih. Pemain teater, acting. Ohang. Hang. Nih, Ohang nih. Ohang itu dulu, waktu zaman dulu nih. Waktu zaman Mahabharata. Tua amat loh, Hang. Wah. Iya. Ohang itu Rahwana. Oh, Rahwana. Nah, ini Sinta. Ini Sinta. Sinta Ini kan Rahwana yang dikutuk. Oh. Rahwana yang dikutuk, Sinta gue sarua ya. Sinta dikutuk. Sinta juga dikutuk. Jadi begini. Saya, Pak. Hah? Buta. Oh, Hanuman. Dong Hanoman. Yang dikutuk. Lu apa? Ini dikutuk. Enggak ke rumah Hanoman dikutuk kongko. Goreng pisan urang. Nah, iya. Yo. Yo, siap. Itu si Sinta di situ duduk. Sinta lu deprok Duduk. dulu. Awas lu beranak di situ. Hanoman di bawah, lagi tiduran. Hanoman tidur. Tiduran. Noman. Hanoman tiduran. Kan kalau keramat tiduran kerjanya. Oh iya, si Noman Nah, gitu. tiduran di pangkuan Sinta. Pak bawa pesing, Pak dia. Ya, iya Kak, mau ikut terus mau dipecat. Oh iya. Dipecat. Pesing dah. Ini jempol kakinya. Ya Allah. Makan pisang. Sini. Aduh. Anoman. Bininya marah nggak kira-kira? Lakinya yang Pak, bini saya lagi bisa operasi, Pak. Operasi apa? Wah, kemarin kena busi, Pak, tembus kemari, Pak. Kenapa? Sekarang dioperasi. Hah? Emang banget geranyel kali itu wadon ya. Apa itu? Kan ceritanya dia naik pun rambutan, Pak. Nah, terus? Pakai tangga. Udah gitu mau masang lampu buat Agustusan. Dia naik, Pak, ke tangga. Belum jatuh baru naik, gimana jatuhnya? Naik ke pun tangga, plek. Ya dia masang tuh. Nggak taunya ada tawon, Pak, di atas. Klepok. Dia nggak sadar kalau itu di atas tangga. Buah, ada busi. Kamu ngucapin apa waktu istri jatuh? Innalillahi. Oh bener. Enggak, saya nggak ngomong begitu, Pak. Cuma saya, Masya Allah, ini begitu lihat dia mendarahkan sesuatu, Pak. Mendarahkan sesuatu. Akhirnya aku bawa, Pak, ke rumah sakit. Rumah sakit. Nah, terus gimana? Di sini katanya nggak bisa, di Tupak sana nggak bisa. Akhirnya dirujuk, Pak, Kemana? ke UI, Pak. Nah, terus? Ke rumah sakit UI? Iya, Pak. Nah, terus gimana? Jadi RASI.
Orasi. Dioperasi. Orasi. Setelah dioperasi jadi gimana? Ya begitu Pak. Terus? Ininya diliput-liput Pak, dijahit-jahit Pak. Oh terus setelah dijahit? Kalau udah dijahit jemur aja. Emangnya ikan asin dijemur? Iya Pak begitu. Tapi sekarang udah. Alhamdulillah. Sekarang di mana istrinya? Saya di rumah Pak, alhamdulillah. Lagi? Ya lagi sakit Pak, di sana dulu. Ini serius loh. Beneran Ya Pak. Allah, Pak. Hah? Beneran. Beneran? Alhamdulillah. Besi masuk ke kepala Pak, ke Ini mata Pak, Pak. masuk Tembus. kemari, Pak. Pesina, ini serius bang? Serius. Saya nungguin Pak tiap malam demi istri. Itu ngipasin Pak, emang kagak ada orang lain, saya doang Pak. Sekarang udah sembuh? Alhamdulillah mendingan Pak. Tadi mau kemarin saya nggak kasih, takut dia minta jajan Pak. Tapi tembus? Tembus. Dari mana? Ini tulang ini patah Pak, sampai lari ke otak Pak. Hah? Akhirnya dibelah, ini mau bener Pak, saya ngomong bukan. Ini bener? Beneran. Serius? Beneran. Serius. Saya menangis nggak kuat Pak. Ya udah bang, pulang aja bang. Hah? Kasihan istri di Lah rumah. saya pulang sama siapa Pak? Iya bener Pak. Tapi dengan tetap saya semangat Pak. Dan berdoa. Rumah sakitnya udah dibayar? Alhamdulillah belum Pak. Pak. Kan pakai BPJS? Saya pakai gituan Pak, pakai gituan bener. Bikin pakai begituan apa sih? Tadi Pak CS. BPJS. Iya. Iya pakai gituan Pak, alhamdulillah Pak. Sekarang mau ini enggak? Istri sementara? Lu mau? Kok nanya? Lu mau? Ya alhamdulillah Pak, banyak yang doain. Mudah-mudahan istrinya lekas sembuh. Amin Pak. Nanti Amin. nggak boleh lagi istri manjat-manjat. Orang saya kagak tahu Pak. Kalau saya tahu mah saya larang banget tuh bocah. Iya, ya emang udah musibah mau dikata apa Pak ya? Udah. Iya. Yang penting kan nanti ditambah honornya. Ya buat berobat mudah-mudahan istri. ini juga bisa bengkak lagi Pak, mudah-mudahan. Bengkak. Amit. Jangan. Jangan, ya Tong udah. tong bengkak deui. Udah. Udah. Hanoman ada Sinta. Anoman Sinta tidur nih, tidur. Lo pakai celana nggak sih? Emang kunaon aya rasa aya bau? Ya Awas bau ya, mah kagak pengak aja ini. Kang, apa? Lindung kepala lindung, hujan di budik di belor bendung. Duing kepala. Indung. Ya, indung. Hang, lu jangan coba yang. Ya, bagaimana Pak ceritanya nih? Iya Prabu Rahwana. Nuju katarik birahi ka pentang asmaraku Dewi Sinta. Ti peting teu bisa sare, ti berang teu bisa dahar jungnang, tu ngasala lanjung lempang asa ngalongkewan. Barang ningali ieu Dewi Sinta nuju aya di alun-alun kota Bogor. Ieu Prabu Rahwana lumampa ka dia bendrong dia. Soalnya ya Sinta digali. Lo kan Sinta dilangkain. Eis. Awas dah. Oi. Wah. Iya.
Reka mana Rahwana? Terus nari pan Pak. Sinta tuh ku Anoman direbut. Ya Sinta. Itu lu nggak Rahwana Sinta ya. Sinta lu rebut. Gue nggak rugi lu rebut aja gila Sinta nih. Gue nggak nyesel pisan. Capek Aik! Pakai coba banyak. Heeh. Aik! Rahwana mah gagal tuh. Maunya aduh. Si Rahwana gitu Arisya. Rahwana bisa makan Emang tukina kurang gitu Rahwana teh. Aik! Ayo saya di mana Rahwana batuk atuh sia teh. Emang eueuh dokter zaman Rahwana aya sia teh dokter spesialis. Gagal. Oh. Baik. Iya. Sinto gendeng. Lain Sinto gendeng. Iya Dewi Sinta. Asa Nu gelis kawanti-wanti nu endah kabina-bina gelis bawaning ngajadi endah bawaning ti kudrat. Ieu kaula jung nang tungas salalanjung lempang asa ngalong kewang inget wae ka anjeun Sinta. Geuning kieu nasib diri lamun cinta sumambah di nuraga. Poho berang poho beting poho kadaharna poho kasarena hirup teu puguh tujuan Sinta. Kaula teh mi cinta pisan mi dede pisan mi asih pisan ka Sinta. Istri sajati wanotja anu sampurna nu bika dedeh bika welas bika asih ku diri kula kitu Sinta. Gening disinta ku naon sia jadi siga gajah Lampung. sia ngahakan naon? Makan tomat. Ya salah. Saya ku naon? Dewi Sinta. Oh. Naon? Naon? Hese hudang ya urang purungku. Wah Dewi Sinta. Aduh, meni siga aduh aing mah Gusti. Oh kakinya Gajah Lampung wae kambas teh ieu gajah teh. Asli. Gusti. Aisyah teh mah udang. Itu bisa udang. Tolong Om, panggil mobil derek Om. Hiji, Aman. dua, Aman. tinggalin beungeun aing, Aman. leungeun aing, Ya. cager. Sia lain kereta diuk. bukannya cager itu mah. Meh ngahaja, urang mah ngahaja. Mau lagi. Ay. Bisa enak? Bisa. Pegang dong tangannya. Kamu tuh butuh dia jangan hanya ketika Kesini. Sinta, lemah lembut, lain keur mincen runtah. Kuat ka digiwing. Kamu mencintai Sinta jangan ketika dia cantiknya. Oh, iya, Ada Pak. saatnya Sinta itu juga turun berok. Iya. Jangan turun peranakan. Iya Pak, benar. Ini Sinta dan bisa jadi gagal KB. Sinta jadi kieu, salah suntik. Nya, Pak. Jong marosot. Ya. Aing mapan biasa namun ningali awewe-nya, lamun ningali pinareup kitu teh sok ngalenyap heuh. Aing ningali sieu mah kalasap bawa aing. Wih, dari yang ongkek. Ya. Ang, Basa keur cabe mahal, urang mah awewe kreatif. naon? Urang mah nyambel make sireum kararange. Ya, Ang, parab gajah mah iya. Ya Allah, ya Rabbi. Si Epon tanya tadi matematika deui si Epon. Sok. Kali. Jasa sapi. Jasa sapi. Semua duit budak teu ngari rek dioloan. Ya. Ya, Bu, sok mangga. Ya. Eh, Dah, sok.
Sok. Kayak ke acara Bu, karunya nu sajen ke rajo. Nah, sok. Sok, matematika. Matematika. Ya. Pertanyaan anak. Nah, Non. Ti Bogor ya, mawa sapi nya, 3 tilu, Ah. datang ke Sukabumi nya, Heeh. ditama naikkeun deui 2 2, sabaraha nepi ka Cianjur. sapina, Heeh. 4, 3 tilu, naikkan tilu, terus di jalan di Sukabumi naik 2. Ah. Apaan di Cianjur mabok? Sapina poho teu nginum antimo. Karunya babolongengan diturunkeun we ku supirna teh. Aisyah kunaon teh? Nya eta mah kumaha karidoan urang we, da sapi-sapi urang. Aya masalah jeung manehang? Jujur. Hang. Ya, Naon? si Epon jeung Nini nah ka dieu. Mak ka dieu, Mak. Ya. Bapak Ibu sadayana hatur nuhun wengi ieu tiasa tepang. Mudah-mudahan janten berkah. Sehat sadayana sekedapnya tong naik Kang. Engkena bilih janten naik sadayana janten ngagebruk nya. Mudah-mudahan wengi ieu janten wengi kaberkahan, kabingahan. Mudah-mudahan Kota Bogor di bawah kepemimpinan Bapak Dedi Rahim langkung majeng. Langkung bersih, langkung tertata, langkung sejahtera wargana, langkung bagja sadaya wargana. Hatur nuhun cag. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.